Jan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngaryung dina ieu haplah muga-muga dicatat jadi haplah nu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Berehing urang sadar urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah, qori-qoriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, miwah santri. Nuku simkuring dipihormat guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuh lemur tikawit pun adi salaku kades. Oge Bapak Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD. Pun lanceuk Bang Paruk anu sami ti wilayah wewengkon simkuring Bandung kawitna. Anu sami kusim kuring dipihormat. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan. Kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wancun nu kiwari urang sadaya ngariung mungpulung di ieu tempat boga maksud nu dituju, boga maksud nu diseja. Nyatana cenah cek beja ieu terek pangaosan. Muga-muga pangaosan sing hade pangaosna mugia pangajian sing alus pangajianna. Sabab nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang di ajen batur lamun urang teu bisa ngajienan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur, matak jelema nu alus teh nyatana jelema nu bisa silih ajenan ejeung batur. Ibu miwah bapak sadaya, urang nyumput dina Gunung Simbul, urang cicing dina Gawir Silib, urang buka ku Siloka sasmita sastra jeung seni. Sabab kolot baheula mah nyebarkeun agama teh ngaliwatan 5 bahasa. 1 silib, 2 sinir, 3 siloka, 4 sasmita, tah kalima seni. Naon bahasa silib? Bahasa silib teh bahasa nyumput, lir ibarat ibu mapagahan budak nyai tong kaluar ti imah geus magrib. Sabab sieun sanekala. Bari eta teh manehna ge teu panggih jeung sanekala. Kunaon kolot baheula ngagugu lain sieun-sieun teuing ku sanekala, tapi sieun teu ngagugu kana jadi inung bapa. Tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala, matak budak baheula menyerekem we jeung indungna. Coba budak ayeuna mun dipapatahan ku nu bieu nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala, pasti we ngomongna teh ka dieu keun sanekalana dicekek ku aing ayeuna. Akhirna barudak ayeuna teu keungeun ku sanekala, pelenung beteungna eueuh bapaan eta geuning sanekala teh. Ta eta teh disebut silib. Bahasa silib sok digunakeun ku bahasa padalangan. Abah Asep Sunanar Sunarya ti jelekong. Dina kakawen. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria. Lamun hirup hayang jadi satria kudu bisa ngaleungitkeun ka hayang diri nu aya ka hayang Allah. Ari ieu ngariung kahayang Allah, kahayang diri. Dan jika nama ieu mah kahayang urang. Matak hakikat nu ngaran hirup manusia teh kadang-kadang sok ngagugu kana kahayang dirina, hese ngagugu kana kahayang Allahna. Mun boga harta kahayang Allah pek jakatan, pan urang mah boga harta teh kurang keneh. Matak lamun hirup hayang jadi satria kudu leungit kahayang diri nu aya adalah kahayang Allahna. Nana gerhana nyarita di tempat kahayang diri, kahayang Allah, bisa jadi kahayang Allah, dah kahayang kuring mah hees Pak. Kernaon wayah kieu ngocobrot di dieu geura sok. Ngan kudu diheulakeun teh kahayang Allah. Nu disebut silib bahasa anu nyumput. Kadua bahasa sinir, ai sinir masih siniran. Sim kuring ngaroko Marlboro Black, kupun lanceuk ku Abang Paruk dibere jarum. Sim kuring daun sampe make seos daripada henteu nyawios. Cek tukang son aya ucing dina rantang, cing alungan kuring sabatang. Atuh cek pakade soloyong kapal udara, tukang son mangoroko hoyong ngagaleuh tara.
tak eta teh ngaranna teh sinir. Di dieu aya budak parawan ti peuting nyaring ti beurang barojengja diputuskeun ku kabogohna nepi ka jebleh tah si siniranana sapatu butut leso talina neng ulah camrutkeun bae cep ustad gantina. Kahayangna sinir silib sinir katilu siloka lamun siloka mah silo lamun teu dibuka kunaon kolot baheula sok nyieun imah 5 ka genep di tengah nak nyeng centihang hiji pangcalikan sameter ka 2 meter lamun diburuan kudu aya hanyuang baca ku bapa 5 jeung genep teh artina rukun iman jeung rukun Islam kunaon atuh di tengah nyeng centihang hiji artina rukun ihsan kunaon pangerat kudu aya 17 artina 17 rakaat nah pangcalikan sameter ka 2 meter artina pangbalikan kunaon diburuan kudu aya hanyuang gambaran kuburan mata kolot bae lemah tara adigung tara gereuhan tara rujitan anger nu ngaran hirup pasti bakal keuna ku pangbalikan pan ayeuna mah imah teh pagede-gede patak akhirna teh heuh kitu papanas-panas batur nyieun gedong ngebuluh-hulu batur meuli mobil ratug angen batur meuli sawah mun taber batur make emas ongkeh uger atau batur meuli mobil paeh kunaon diri disiksa lain ku batur lain ku tetangga lain ku baraya diri disiksa teh tah ku kahayang diri sorangan mata kolot baheula nyimpen elmuna teh di imah 5 genep ukuran imahna nyeng centihang hiji panyaraneanana diburuan kudu aya hanyuang artina ku hirupna tololkeun ka luhur ditempo aya sawen dijieunna tina harupat tojoskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias naon aya harupat teh ulah getas harupateun ngomong tong sakamakaba abong bibir teu diwengku abong letah teu tulangan bisi bapak hayang ngalaman dicabok batur enteng lol jelema jangkung sebut we aduh jigah taraje lol jelema montok eta teh awak atawa dreum insyaallah itu teh nyokot pager habek kana tarang urang jadi batur itu neungeul ka urang lain kahayangna bongan bibir urang dieusian ku ledekanana well simbol teh Pak bacaeun urang tojoskeun kana bawang beureum ai bawang beureum siksi ku ibu kecelak cai panon ibu cing teh bu kunaon ceurik peurih bawa kana alam hirup tina bawang beureum ucap tekad jeung lampah tong coba-coba meurihan hate batur naha bisi kapeurih balik ka awak sorangan mun budak batur baong naha ibu nu ngocobrotna lamun budak batur bedegong naha urang nu ramena sabaong-baongna budak batur inung bapana mah keukeuh munian kasalahanana ku urang dibongkar kumaha ceuk inungna nyeri ujang maneh dihina batur diledek batur sanajan nya ge maneh teh baong kahayang teh baong teh napel ka anak si itu cager budak batur beletuk nu baong budak urang kumaha ceuk itu lebok matah nu ngaran hirup tong sok monis kagorengan batur hirup mah teu apal di naon-naon belangna awak leuwih alus daripada belangna hate Pak aduh belang awak lebih halus daripada belang hate rambut gondrong bukan pembohong hate nama jujur dijas make dasi ari aspal dilalebok bener jadi manusia teh lain nempo casingna manusia teh lain nempo bajuna manusia lain nempo botolna tuh toong botol Pak botol aqua hargana 1.500 hayang mahal lelepan we madu piceun cairna lelepkeun madu 1.500 botol aqua jeung cairna geus jadi madu mah 150 atuh lamun hayang nu rada lieur kawa-kawa lelepkeun insyaallah nginum sakali 7 poe lunglengna teh matak manusia teh entong nempo botolna tapi aya naon di jero eta botolna bener matak ieu oge ieu teh judulna teh pengajian da eusina mah wallahu alam bu hayang lalajo urang sebenarnya mah atau kuring na gerhana ceramahna eusina mah boa jeung Allah boa jeung nafsuna ulam deui we tahun hareup tong dibayar datang moal tah ibu teh suudon teh aipanya teh calager hate teh gitu silib sindir siloka sasmita ai sasmita mah sastra ai sastra mah urang Sunda nu bogana mata kuring mah jujur resep pisan kana Sunda ngomong ge Sunda we da ieu teh Garut teu hararayang kudu ngomong Indonesia nurutan jiga ibu ka budak awas jangan main sisi balong nanti tiga jebur pan teu ecereug teh
Awas jangan main sisi solokan palid keh. Kurumuy akina ti kota, weh cucu kakek dicari-cari gok di dieu begitu ecreg. Mun rek Sunda nu nya, mun di Indonesia nu nya. Da kuring mah orang Sunda, mata ngomong ge ngomong Sunda, sabab dina Sunda aya bahasa disebut sastra Sunda. Palebah mana dina sastra Sunda? Dina nyacasna kertas bodas kuring ngotretkeun kereteg ning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta, wanci nu pinuh ku birahi, lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sakolebat na ingetan lalakon nu karandapan. Sastra tah. Panai kitu mah hade sastra mata kresep kana Sunda. Naon atuh nu kudu ku urang dipesek tina sastra jeung budaya? Budaya ari buda teh jeung daya, buda budi daya kuat. Kuatna hiji nagara, kuatna hiji bangsa, gumantung kuatna nyekelan budaya sorangan. Baheula mah datang Idul Fitri sok nyieun eregan rantang dituliskeun dulurna, nyai anterkeun tah rantang ka dulur maneh. Ngarah naon kolot baheula nyieun budaya kitu supaya dulur tetep jeung dulur, ngarah alalakur. Leungit budaya eta poe ayeuna Bandungan, dulur asa batur, batur asa meureun karasa ku ibu oge. Lamun dulur beunghar kakara di aku eta mah wargi abdi. Lamun dulur di kades kakara di aku wargi abdi. Lamun nyalon keok mah lain wargi abdi. Padahal mengaran darah moal bisa diganti ku batur, anger Pak. Darah mah keluarga urang, genetik urang, matak dek kitu dek ieu baung bedegong sangsara balangsak, ngaran jeung dulur pek geura silih tulungan. Bener. Seni ai seni mah diwa. Mata kuring resep kana seni, ulah anti kana seni. Da seni masih dik nada. Jadi lamun di dieu aya jalma nyebutkeun punten akang mah anti nada, da teu kabayang adan teu make nada jiga ngajak gapleh atuh. Moal teu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hayalah sholah, hayalah sholah. Isi eta ngajak adan ngajak gapleh. Coba make nada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Make nada. Dan nu teu meunang mah nada teh lamun pahili, ibu resep dangdut, dangdut lelepkeun kana adan, picacapekeun, maknya aya adan hayalah sholah. Ta eta nu urang. Pek bernada Pak. Sabab nada teh adalah budaya. Budaya teh adalah nada. Matak cek ilmu kolot teangan pamimpin ku anjeun cek ilmu budaya naon Sabta Mustika Dharma Buana. Geus asup kana bilang kala ya ceramah teh. Teangan pamimpin ku sararea teh anu boga jiwa Sabta Mustika Dharma Buana. Ari Sabta 7 Mustika jimat Dharma kahirupan Buana teh alam dunia. Teangan pamimpin nu 7 jimat aya dina dirina. Sehingga lamun rek dipikir bahasa Sabta Mustika Dharma Buana bahasana sang sekerta. Lamun dibawa ke polisi maka aya nu disebut catur prasetya. Lamun dibawa ke TNI disebut Sabta Marga. Dibawa ke Pramuka disebut Jasa Dharma. Asal negara urang panca tuh cicing ya keur nyaritakeun sejarah. Ieu mah Sabta Mustika Dharma Buana. Ari Sabta teh 7, ai Mustika jimat, ai Dharma kahirupan. Buana alam dunia, jelema bakal salamet, pamimpin bakal salamet lamun boga 7 jimat dina dirina. Naon atuh nu 7 teh? Urang buka heula, langit pan 7, sab'a samawati 7 lapis langit, bumi pan 7 lapis bumi, aki-aki bedegong pan 7 mulut. Anu heubeul wae teu kawin-kawin hese jodoh kudu mandi di 7. Make kembang 7. Tuh nu ngalapar apal eta. Angka 7 Pak. Mun kolot baheula ngitung ti hiji nepi ka 7, hiji 2 3 4 5 genep 7. Mun ku Inggris 1 2 3 4 5 6 7. Mun ku bahasa Arab wahidun isnani salah satun arbaatun khamsatun tis'atun sab'atun. Tah lamun ku bahasa Sangsekerta mah eka dwi tri catur panca lasta sapta mustika. Mata hirup teh kudu cicing dina mustika. Kuring wani nerangkeun jimat di dieu, mun teu batur teu wani. Da sok aya nu ngacung. Mang mah boro-boro 7 jimat teh sakeresek gitu. Cing teh naon mang? Batu ali. Nah cing teh batu ali disebut jimat sakti. Palebah mana saktina 14 mulut sok dimandian. Cing teh lamun bener batu ali sakti entong dimandian ku emang gorolongkeun ka laut cenah ibak ku sorangan atuh kehead eueuh gitu. Mak nya tinggal leungit.
Dan disebut jimat di dia mah lain jimat eta Pak, tapi jimat kahirupan. Maka samemeh aya bahasa Sangsekerta kolot baheula sok nyiptakeun bahasana hana caraka data sawala pajajayanga maga batanga. Hana aya caraka utusan data pasea sawala nyawalakeun perkara anu teu puguh pajajayanga dua nada pada kuat maga batanga nu akhirna dua nada ngatang. Cek bahasa kolot baheula nu meunang di bangkol nu eleh ngarengkol nu meunang mah nu ngelehan. Sok bapak aya nu ngajak gelut, bapak jago itu jago, bakal aya nu eleh salah saurang, nu eleh dikubur, bapak di penjara. Saat nu bakal menang, nu ngelehan, matak lamun pamajikan baeud, bapak nu kudu seuri, sanu menang, bapak seseurian sorangan. Urang teh sifat teh kudu kitu Pak, hana caraka data sawala pajajayanga baga batanga. Hana aya caraka utusan data pasea sawala nyawalakeun perkara anu teu puguh pajajayanga dua nada pada kuat maga batanga nu akhirna dua nada ngababatang. Ku kolot baheula orang Jawa Barat sok dipake hitungan hak hiji na dua ngaran kuring nana berarti opat. Sok hitung angka opat Sri lungu dunya lara balangsak. Matak abdi teh itu diganti ngaran teh jadi nono. Hak hiji nah dua ngaran kuring teh panana teh opat. Wedal jumaah cenah kudu neangan jodoh poe rebo da jumaah cai aya rebo daun dipelakeun kana taneuh babari jadi cintu kumaha lamun hujan teu beak we cenah ka bawah hujan kitu. Da ieu mah filosofi hirup hana caraka mah filosofi hirup matak cokolot baheula nu meunang di bangkol nu eleh ngarengkol sanu meunang nu ngelehan. Keun engke bakal asup ka mana ieu carita. 7 jimat kudu aya dina diri pamingpin teh naon eta tah urang Garut baheula sok aya rayak-rayak. Dina dogdog dina reog saha penciptana orang Garut teh nu kikituan teh rende berem rende. Tu geuning rende kayas kolen. Beuki Allah beuki lawas kaedana sekali dia rende berem rende embong pak dong bang dong pak do sok ibu nyanyi abdi musik atuh rende berem rende hideng eta rende kayas kolen tangan beki hebel beki nineng lawas kaedanan jigana ibu mah apal rende ngan budak ayeuna moal apaleun mun kana rana rene teh lalab ayeuna ge di Garut di Leuweung Sancang rene ngaranna mun digayam teh jigah darah nu kaluarna eta teh rende mata kuring boga barudak SMA cing teh nyanyi rende berem rende hidung kalaka randa berem hidung nah cing teh aya randa berem randa hidung rende lalab asupkeun kana bahasa filosofi eta mah nalika aya Jepang jeung Belanda disebut rende berem rende hidung teh eueuh Jepang jeung Belanda maka dibuka sabab bangsa urang teh pernah dijajah kusaha dijajahna 5 negara Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang nu panglilana Belanda mata urang Garut ka Belanda teh so akrab nyebutna ge walana berarti ieu teh alona nah leutik irungna Belanda teh 360 tahun ngancik ngajajah bangsa urang teh mata urang Garut mah ka Belanda teh nyebut teh walana ngan lamun bener urang alona nah apa ngamung urang malah leutik ieu nya orang Belanda babarengan jeung urang Garut baheula teh cek urang Belanda duigen teh kalapangora asup kana letah Garut duwegan Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang ngajajah bangsa urang nu panglilana Belanda nu pangsakedeungna Jepang 3,5 tahun tapi bahasa Jepang loba di urang kaligata garobae hai bahasa Jepang teh meureun gitu lol deui ayeuna tepan bahasa Cina nyak silakan cai ti mana tung seng cing teh neng jajan naon cuangki cing teh ibu nuang naon eta capcay nepi ka loba eta bahasa Cina da jigana urang teh geus deukeut-deukeut dijajah ku si eta teh deui
Belanda, Portugis, Inggris, Perancis, Belanda, Jepang ngajajah bangsa urang sehingga baheula teh agama teh disebarkeun ku para wali Allah teh disumputkeun teh ditembrakeun. Sehingga lamun ditembrakeun matak haram jadi pamali. Pan baheula mah leuweung oge pa eueuh polhut, eueuh polisi. Kupe cokolot baheula teh awas leuweung larangan nepi ka eueuh jelema nu wani nyokot rokrak acan matak hujan teu banjir halodo teu genggereteun cai. Nah, leuweung hejo lemok tutuwuhan, curcor cai ti wahangan. Coba ayeuna. Pan beak leuweung ge nya. Ni araral teh hirup teh. Bawa deui kana logika nu tadi. Indonesia dijajah ku Jepang jeung Belanda, ku 5 negara, maka lahirlah produk perjuangan bangsa urang, muncullah Tasikmalaya, Kiai Haji Zainal Mustafa, ribuan santri pan paragat nyawakna, maka tidinya ribuan santri ragrag darajatna, darah ngalir kana wahangan, maka galuh pakuan dirobah jadi Ciamis. Ci artina cai, amis artina hanyir lantaran darah santri beak dina walungan. Cicing ieu rek ngarti rek henteu ungeuk we heula. Ciamis. Kiblatna perjuangan urang adalah Siliwangi. Ari silih ai wangi seungit. Tah matak bangsa urang teh kudu bisa Siliwangi, silih seungitan. Silih wangi seungit, silih seungitan rakyat jeung pejabatna, pejabat jeung rakyatna. Nu kumaha atuh pamimpin anu silih seungitan jeung rakyatna, nu ngarti kahayang rakyat, wawuh kana kasusah rakyat, nyaho kana pangabutuh rakyat, matak rakyat wani ngadukung ka pamarentah, lamun pamarentah siap bebela kana kahayang rakyatna. Weh. Tah, rada keprok euy, rada haneut saeutik. Siliwangi. Kalem tenang. Tuh. Anapa nu disebut Siliwangi gambarna maung. Tong di dinya urang garutkeun nu boga. Mun abdi rek karanca buaya ning belah ditu aya patung deket sancang maung nih ngarang eteng. Nah raja teh jadi maung lain. Tapi maung teh mak jeung ung, ai mak teh manusa, ari ung teh unggul. Tah nu disebut pamimpin teh kudu jadi manusa unggul. Nu kumaha manusa unggul? Nu nyekelan kujang, ai kujang molongona 3. Tah di dieu mah punten mun pejabat kasiniran. Nah, da kuring mah ngomongkeun kujang, ai kujang teh molongo, ai molongo teh kosong, matak pamimpin mah kudu ngosongkeun dan nu ngeusian mah rakyatna. Jadi pamimpin eueuh rakyat nyarek mimpin cucungu. Tah, bener euy. Bener pan Bu? Kudu kosong, ai kosong teh berarti 0, ari 0 teh butuh dicician. Saha atuh nu bakal nyicianana? Rakyat. Matak meujeuh na kampanye demi rakyat, bebela rakyat, ngamakmulkeun rakyat, buktikeun. Rakyat teh butuh janji tapi rakyat butuh bukti. Rakyat teh butuh nyorocos, nu penting mah aya buktos. Tah kakara rada kahartieun geus digitukeun mah. Apan kosongna teh 3, kujang teh melengkung geuning aya nu 3, aya nu 4. Naon maknana kosong? Rakyat lapar, kuring pangheulana lapar. Rakyat seubeuh, kuring pang pandeurina seubeuh. Rakyat geuleuh, kuring edeuk deudeuh. Tah teangan pamimpin nu kitu. Rakyat lapar, kuring pangheulana lapar. Rakyat lapar, kuring pangheulana lapar. Rakyat geuleuh, kuring pang rakyat seubeuh, kuring pang pandeurina seubeuh. Rakyat geuleuh kuring deuk deudeuh. Aya teu pamimpin gitu. Allah eueuh cenah Pak. Cilaka yuk. Rakyat lapar kuring pangheulana lapar. Lole Umar bin Khattab ngajarkeun jam 11 peuting mangul gandum 60 kilo, leumpang 6 kilo. Anyacang ka tiap lawang, init-init ka tepis piring. Koceak aya budak ngagoak ditanya ku Umar, kunaon anjeun ceurik? Lapar. Nah saha pamimpin anjeun? Umar. Kumaha eta Umar? Wah haram jadah jelema gelo pinarakaeun dicarekan. Ceurik Umar Pak. Cobaannya pamimpin carekan lala dasar gitu di penjara tah. Umar dicarekan. Saha pamimpin anjeun? Umar. Kumaha Umar teh? Matak rakyat tak katalang sarage meureun Umar teu cereg jadi pamimpinna. Stop anjeun. Kuring deuk balik. Init Umar ka kantorna mangul gandum 60 kilo. Cek sekcamna, cek sekdesna, cek sekretaris negarana, Umar ku kuring montong pipilueun, kuring pamimpinna, rakyat kuring nu sangsarana, kuring nu tanggung jawabna. Hebatnya. Ayeuna pas sekdes cobaan.
Mangul beas genep 10 kilo, lempang genep kilo, pasti juga geroan RW gobug. Umar mah diasongan ku sekretarisna, ku abdi we Umar montong. Nama kejeng montong kuring pamimpinna, rakyat kuring nu laparna, kuring nu kudu tanggung jawab dunia akhiratna. Lamun aya pamimpin juga Umar keren. Tanya kecobaan ku Pasekdes, mangul beas genep 10 kilo, lempang genep kilo, insya Allah paling kuat 3 poe. Jug langsung ceramah di dia pisan, bapak-bapak ibu-ibu, ti ayeuna kahareup abdi mundur jadi kades, nah nyeri cangkeng lur. Mata keur pamimpin nu disebut Siliwangi, nu disebut Maung teh Umar tokohna disebut Al Faruq, maka di dia aya dulur kuring Bang Faruq Umar. Aduh, kena kuring mah jadi Ali nu bijaksana na. Atau si abang jadi Umar na. Prosesna apa? Nu rada hese teh adalah prosesna. Molongo hiji rakyat lapar, kuring pangheulana lapar. Rakyat sebeh kuring pang panerina sebeh, rakyat geuleuh kuring mah deuk deudeuh. Tah eta mah aya nu katilu mah di kades ieu. Tanyaan ayat Pak Kades di ieu. Cing kuring nanya, basa Kades nyalon, nah ibu nyoblos ka Pak Kades kabeh henteu? Tah catet Pak Kades henteu cenah. Jadi engke mah nu meunang BLT teh khusus nu nyoblos. Anu teu nyoblos urang coret Kades. Kunaon Pak Kades teu kitu? Tak iya ngaranna Siliwangi teh rakyat geuleuh kuring mah deuk deudeuh. Itulah ngaran pamimpin anu hebat. Matak lahirlah Prabu Siliwangi, Prabu Raja Sili wangi sengit. Jadi raja datang ke rakyat deuk nyengitan rakyat. Mudah-mudahan desa ieu milang kala nu ka 41 tahun lahirlah Prabu Siliwangi yang seterusnya. Urang ge bisa jadi Siliwangi wat. Lain jadi Maung eta nu belang ibu. Jadi Maung teh mak jeung ung, mak na manusa, ungna unggul. Nu kumaha manusa unggul? Anu 3-0 saha nu kosong? Rakyat lapar kuring pangheulana lapar, rakyat geuleuh kuring deuk deudeuh, rakyat sebeuh kuring mah pamimpin mah pang paneurina sebeuh. Tah buktoskeun ayeuna rakyat lapar si eta mah sarareubeuh. Ya, orang mah teu ngomongkeun si ACB, si eta. Jadi lemah inu protes, kasaha teh si eta, teuing kumaha sia we. Da urang ngomong ge si eta. Jadi moal keuna ku undang-undang ITE, da abdi mah teu ngomongkeun si A, teu ngomongkeun si B, abdi mah ngomong ge si eta. Heeh ya. Lungsur bangsa urang Pajajaran ngaranna Sunda. Maka di Sunda dibagi ti mimiti kecamatan, provinsi, nepi ka kades, otonomi daerah zaman baheula. Tah pamimpin mangarujuk ka Prabu Siliwangi. Nu kumaha? Nu boga jimat nu 7 tea. Nu tadi rende beureum rende. Tah lagukeun ku ibu, da lain rende beureum rende hideung sebenarnya mah. Keur aya Belanda rende beureum rende hideung, keur aya Jepang rende beureum rende hideung. Leungit Jepang jeung Belanda nyanyina jadi lain. Tah pamimpin nu alus teh nu cager bager bener pinter eta singer jujur tur tak beunghar eta cager Allah bener singer jujur tur tak beunghar cing urang apal engap saeutik atuh cager bager singer jujur tur tak cager Allah bener sing jujur tur tak beunghar. Pan tadi mah rende beureum keur aya Jepang Belanda, eueuh Jepang jeung Belanda jadi cager bager bener pinter singer jujur tur tak beunghar cager bager ibu mah apal cager bager bener pinter singer jujur tur tak beunghar. Patokan pamimpin teh eta kan bae di dieu mah tong diapalkeun ngan kuring yakin bubar ti dieu bakal ngarapalkeun bari leumpang cager bager
Datang ke imah salakina nanya ti mana bieu pangaosan sanu carawahna nanagarhana meunang naon cager bae. Kumaha ceuk salaki eureun ngaji teh nah jadi edan we mah. Pak Kades isuk bakal ngawangkong jeung sekdes ai penting meunang naon cager bae. Cager, bager, bener, pinter, singer, jujur, beunghar. Cager, bager, bener, pinter, singer, jujur, beunghar. Cager, bager, bener, pinter, singer, jujur. Teangan pamimpin nu kitu. Cager lahir, cager batin. Loba jelema cager lahirna gering batina. Hak rakyat nu leutik dicapluk. Cager awakna cager ngan batin bangsat. Sadil atuh da. Cager lahir, cager batin. Kudu cager lahirna jelas, kudu cager batina jelas. Loba jelema cager lahir tapi gering batin, panasan, teu kaopan, cegukan, punungan, rujitan, cuaan, batin gering, isu ke paeh nu kitu patut. Matak perkara nu matak monokeun umur teh punten lain kadaharan, naon atuh hate nu gering. Batur meuli lomari jamotrot. Batur di kongkoreng dia menunjuk. Gering batin Pak. Sedengkeun cek ilmu kapamingpinan kudu cager lahirna, kudu cager batinna, cager lahir, cager batin. Pamingpin teh anu seperti kitu. Cager lahir, cager batin. Nyaah karahayatna, wawuh kasusah rakyatna. Bisa noong kana kanyerian rakyatna. Hayang ibu pamimpin seperti itu. Ngan ibu oge sebagai rakyat lamun nyaho beunghar bedong boga sawah boga mobil boga budak sakola tong sok ngariweuhkeun pamarentah menta BLT. Nah, pamimpin kudu cager lahir jeung batin, rakyat ge sarua kudu cager lahir jeung batin. Ulah urang nuntut ka pamarentah kudu cager lahir jeung batin, aya rakyat cager lahir butuh batin. RT dicarekan, RT gelo RW edan. Cing tuh kunaon ibu nyarekan RT, batur menang BLT, aing henteu, yai. Pan cing ibu membuka gedong, nanda teh dilemotan. Pan ibu budak sakola, anger dah hayang. Tah nu kitu teh jelema teu bersyukur karena kabeungharan. Dalam jelema nu bersyukur mah gedong boga, sawah boga, budak sakola dibere BLT, tolak harita keneh, moal kades moal narima. Nah mah jeung moal mak marumah barang dahar eukeur, gedong boga, sawah lega, pangmikeunkeun ka rakyat leutik, tu si fakir, tu si miskin, tak eta beunghar lahir, beunghar batin teh. Dah. Nyage keprok dah hese jeneangan jelema kitu teh. Ngarah naon? Ngarah Pak Kades teh dina mere bantuan teh ngeunah hatena teh lamun rakyat kararitu. Pak Kades mak medek protes, mak sawah boga, imah boga, moal narima BLT, kumaha tuh mak? Keun we kumarek dianterkeun ka saha itu ka jelema nu teu boga imah. Ngeunah taker Kades teh ulah pamingpin wungkul nyaah lahir nyaah batin, cager lahir cager batin, rakyat ge sarua kudu cager lahirna, cager jeung batin-batinna, cager lahir gering batin BLT hayang. Saimbang ieu mah ceramah teh euy. Hiji cager lahir, cager batin. Dua ngaran pamimpin teh bager. Teangan ku bapak jeung ibu ngaran pamimpin ulah bager dadakan, kudu bager ti bareto. Nah aya kitu jelema bager dadakan aya nalika keur butuh bager geus jadi poho. Anada urang mah keur ngomongkeun sastra Sunda. Cager bager teangan pamimpin nu bageurna teh bager ti bareto lain bager dadakan. Lamun bager dadakan punten rakyat leuwih pinter. Eudeuk kampanye 50.000 tuluy beas 3 liter rakyat etana dicokot nyoblosna kana sejen. Eta teh ngaran teh hukuman sosial. Ulah nepi ka ari keur hayang mobil ge dibukakeun nepi ka dadah ibu, damang ibu, abdi teh calon kumaha sia we ah. Coba lamun anu bageurna ti bareto pan ka ciri meureun aya nu susah ditalang, aya nu bingung ditulung, budak yatim disakolakeun, hiji waktu hayang jadi pamimpin tinggal bebeja, ngawidian teu abdi lamun jadi pamimpin, cek rakyat kabeh takbir, Allahu Akbar, nama kejeng takbir, asa aya nu ngawakilan tina hatena, coba nu bager dadakan, kumaha cek rakyat, engke we euy duitna cokot nyoblosna ka nu saha we.
Geus well deui wae teh cager-bager teh. Matak teangan pamimpin nu bageurna bager karakterna, bager tibareto, lain bager dadakan. Bener cenah euy. Cager bager. Tilu bener pamimpin teh nu bener, bener cek agama Islam meureunana. Bener cek hukum adat nyaho kana hukum adat sosial. Bener cek hukum sosial, bersosialna tinggi. Tah teangan pamimpin teh nu bener cek agamana, bener cek nagarana, bener cek hukum adatna, bener cek hukum sosialna. Nikmat Pak boga pamimpin gitu. Kunaon pada Mulyadi ngarti kana kasusah rakyat sabab diri nage pernah sangsara hirupna. Matak si Egi eueuh nu wani macam-macam, polisi teu wani ka si Egi, TNI teu wani ka si Egi, pasantren teu wani ka si Egi, nu ditempo lain si Egi budak yatimna, tapi bapak angkatna seorang gubernur Pak. Tuturkeun atuh ku pacamat nu aya di dieu, ceuk pacamat teh eudeuh ah mah nya gubernur nyakolakeun si Egi, pacamat di dieu lamun aya budak yatim 30, ceuk pacamat ku abdi 10, sakolakeun ku pacamat, biayaan ku pacamat, yatim moal dibuli, moal dihina, moal diledek, bapak angkatna seorang camat. Nah teu keprok. Piraku ari camatnya kolakeun budak yatim ari kades hare-hare. Kumaha cek kades abdi ge eudeuh. Sakola 2 Pak. Nya 2 cenah. Kuat geus uduk 2 yuk. Tadina mah rek 10 ku abdi teh. Heuh baya atuh. Ku kades disakolakeun saberiji 2. Heuh pek atuh. Ari hayangna 2. Aya nu diomongkeun medek 10 bieu teh. Sakolakeun ku Pak Kades, biayaan ku Pak Kades, mulyakeun ku Pak Kades. Budak yatim moal dibuli, moal dihina, moal diledek, moal jadi budak pang, moal jadi budak bandel, moal kudu kabarok moreter. Naon sababna? Disakolakeun ku Kades, akhirna budak yatim naik darajat, bapak angkatna seorang Kades. Bade MUI bade. Ah, kudu KB, kudu KB. MUI 8. Geus pesen deui. MUI seberiji 8 budak yatim moal dibuli, moal dihina, moal diledek. Bapak angkatna seorang MUI. Abang eudek deh. Abang mah moal cenah keur ngubaran diri. Kuring atuh kuring. Eta kitu bebongok maneh nu ngomong. Abdi eudek seberiji 100. Nah loba-loba teuing ngaranna ge ngalamun. Bebas deuk 200 oke. Apan camat acan, kades acan, MUI acan, heuh abdi ge ngalamun we heula da ngalaman mah acan. Mata keur naekeun darajat budak yatim enteng, tinggal urang jadi bapak angkatna teu mungkin aya kejenjangan sosial di jalan, moal mungkin. Malahan abdi sok balik teh wayah kieu Bapak. Wayah kieu kaluar teh rok pararono, kaluhur you can see buuk di bereuman, lol abdi teh geuning om, check in om nu kitu geuning. Acicing tong wakaseuri da Bapak ge ngalaman meureun nyaho eta teh. Ayo geus kitu teh cing teh sabaraha 7,5 cenah abdi teh wayah kieu mah cing teh kumaha lamun boga 100 salawe antosan we tos salat subuh cing teh 7,5 di mana di penginapan aya 100 salawe di kebon buncis cicing lah ieu init ka mana ya carita cing teh kitu jadi 100 salawe di kebon buncis nya beuh cing teh hebae cing teh da ieu teh saking ku hayang eudeuh we 100 salawe digugulung nya antosan we cenah kitu salat nungguan teh abdi nepi ka subuh bener lol teh Pak eta mah bener hayu cenah come here siap dibawa ke kebon buncis aya saung 2 meter pasagi gek diuk cicing abdi dirinya tah cing teh duit heuh hayu atuh cenah buru beusi kaburu kaberangan da lainna naon ieu mah cing teh mere duit wungkul ngan ukur hayang nanya kunaon bet gawe di nu kieu sakitu bere ge kunaon bet gawe di nu kieu dibere 100 salawe dipiceun duitna mungeun teu sudi didudut ku kuring rokna leungeunna leungeun lain rok leungeun poho leungeun ka mana karep teh didudut ku kuring leungeunna cicing heula cing teh tah duit 100 salawe kunaon bet gawe di nu kieu kalah ceurik Pak kuring keur jadi mahasiswa neangan pertanyaan anu lain cing teh boga indung bapak tos teu aya berarti ieu budak teh yatim cing teh gaduh salaki aya urang mana Garut deukeut Ranca Buaya bawa urang dieu cing teh heuh Cianjur cing teh ka mana ayeuna boga salaki make jeung gawe di nu kieu kabur
Nama kejeng kabur, abdi teh keur hamil ku budak anu kadua, pedah salah kita usaha, abdi geus sarua keur cicing, meureun jengkel kabur tanpa diserahkeun, tanpa KKUA, tanpa eueuh surat serah, eueuh kumaha atuh kawin deui, nyata bingung abdi ge lain eueuh nu hayangeun ka abdi, ngan bingung kawinna lamun nikah siri sok sieun anak. Kitu tah mata keur lalaki ngabejaon, mun deuk nyerahkeun datang ka KUA jieun suratna, lain hayangeunna hungkul teuing. Nya apa KUA nya? Tuh, oh cing jadi salah kita orang mana? Cianjur. Cing teh cing ka dieu nempo fotona, kumisna terada ipis. Jiga itu euy. Heuker di teangan itu ku abdi teh. Jadi cing teh neng teh indung bapa tos teu aya, salaki kabur, diceraikeun henteu, bodong. Budak 2, di mana sekolahna? SMP jeung SMA. Sabaraha biayana? Jutaan dina sabulan. Di mana cing teh usaha? Sugan cing teh ka sawah geus eueuh, sugan ka pabrik nutup. Cing teh boga ijazah gaduh da abdi ge sakola. Nah atuh cing teh lain ka pabrik, kos nu teu nyaho cenah ka pabrik ayeuna teu nyogok mah hese asup. Ceuk si itu demi Allah lain ceuk urang tah. Abdi nemongkeun pertanyaan, cing teh aya di ditu aya kades, aya apaleun neng cing teh yatim piatu bari ditinggalkeun ku salaki, ditinggalkeun ku indung bapa bari boga budak 2, apaleun? Oh sok cing teh barang bere eta kades ka neng. Wah, mun keur kampanye jiga nu heueuh, geus jadi mah wadul, hampura des lain ceuk urang ceuk si itu urang oge tah. Cing teh aya di ditu MUI aya aja. Terangeun cing teh ka neng yatim piatu, terangeun neng teh pan cing teh jelema sangsara bantueun apaleun? Uningaeun. Eueuh indung uningaeun, eueuh bapa uningaeun, salaki eueuh uningaeun, boga budak biayaaneun uningaeun. Cinta osok MUI barang bere. Punten nya. Da abdi mah lain ceuk abdi, ceuk si itu. Wah, cenah kades jeung MUI ge sarua cenah peditna kitu. Waduh, cing teh euy. Punten ulah kasihkeun lain ceuk abdi, ceuk si itu. Cing teh aya bapak Kapolsek kudu ngiringan, Pak. Ngarah kabeh. Cing teh aya bapak Kapolsek, aya uningaeun neng yatim piatu, uningaeun neng boga budak SMP SMA biayaaneun, uningaeun. Cing teh aya bapak Kapolsek barang bere. Wah, beuki nyeri omonganna teh. Aya diomongkeun sieun ditewak aing mah tuda. Kumaha nyaritana? Wah, kitu we cenah kacadukeun kitu. Cing teh aya jamaah pangajian, tah ngiringan ibu ge omat. Aya dan abdi pangajian lagi di Cianjur, bring ka ditu bring ka dieu, malam Salasa jeung malam Jumaah, cinta osok barang bere ka neng, dia boro-boro barang bere, cenah pangajian teh abdi mah ukur pa alus-alus tiung, pa hade-hade baju, kitu, barang bere ka abdi mah kacadunakeun nyebutna ge si Bonon, si Ublag kitu, cenah ibu, punten lain ceuk urang, ceuk itu urang oge. Jorojoy teh eta hate ngarasa sedih, oh paingan si eta gawe dinu kitu da urang teu bisa mere solusi. Cing teh eureun we atuh neng, mangga cenah abdi riren. Cing teh naon syaratna? Da abdi ge terang cenah wala taqrabu jinah. Geuning cing teh eta apal mah kejeng wala taqrabu jinah. Boro-boro jinahna ngadeuketan ge ulah terang da siang mah abdi teh ngaos, ngan wengi mah abdi teh kieu we kitu. Boa-boa jamaah urang dipikir-pikir. Cing teh eureun atuh eureun pan sidik ieu teh doraka, mangga cenah abdi riren. Cing teh naon syaratna? Tikah abdi ku AA teu sudi, Pak. Jadi si eta deuk eureun gawe dinu kitu teh, lamun abdi kawin jeung si eta, dijamin budakna, dijamin hirupna. Bayangkeun ku ibu ustadna meunangkeun si eta, wah ge nyelong dunya tah. Cing teh keur maleuir kana jodoh, tuluy kawin kudu jeung ubrut sudi atuh. Tak bilih bapak-bapak nu di tukang aya kasanggup, yuk dianteur ayeuna keneh. Ternyata nu ngaran hirup teu bisa nyalahkeun batur, sabenerna solusi di urang ge teu bisa mere. Bener. Matak lahirlah KDM, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Bener Bu? Tempat prostitusi diubrak-abrik, tapi nu gawe na dibere gawe. Nu pengangguran diangkat jadi tukang sasapu. Ieu teh nagara teh lain butuh pasea tapi butuh solusi. Matak punten tang loba di komen Kang Deddy meukeun we antep cenah gawe Bandungan ku rakyatna aya alus pek tuluykeun da eueuh makarasa ku Jawa Barat jadi bangsa batur tong loba ngomentar. Bener. Itu ngaranna Bapak Aing, tak iya jeung Kang Paruk ngaranna Ustad Aing. Tak tuh iya Kades Aing. Ulah Persib wae nu aing, aing nu saha atuh.
Cager, bager, bener, bener matak titik hukum terendah teh lain nyalahkeun batur Pak. Titik hukum terendah teh lain ngahina batur, lain ngadek batur, lain ngarendahkeun batur. Tapi titik hukum nu paling hebat nalika urang geus jadi solusi ka jelema nu salah, itulah hukum paling hebat. Bener. Matak entong nyalahkeun kanu gawe di nu kitu. Nah, da urang ge lamun posisi jiga eta wallahu alam atuh. Ibarat ibu sangsara, tuluy datang jelema beunghar, sing kuat, sing sabar, ari mantok mau Fortuner situ mah. Pan teh teu adil hirup kitu teh. Matak ngaran pamimpin, cager, bager, bener, pinter. Tah pamimpin mah kudu pinter, pinterna pinter ngokolakeun nagarana, pinter ngahargaan rakyatna, pinter apal wawuh jeung kasusah rakyatna, pinter oge dina situasi kumaha bae, maka pamimpin orang terdepan, maka rakyat di belakang. Matak di luhur ieu teh pamimpin urang, Pak. Aya mau ngamuk gajah mata, pamimpin bagian anak. Matak lamun aya mau ngamuk gajah mata, urang mah rakyat urang balik keun we antep. Cager, bager, bener, pinter. 5 singer. Ai singer teh gede ka daek, aya nu maot sumping, aya nu hajat datang, rakyat gering dilongok, atuh ambulan desa disiapkeun, ayeuna pan kahayangna teh anu instan teh nyata abdi teh artosna teu aya ka rumah sakit hayang, tuluy ibu teh 8 bulan 10 poe ngandung, tuluy deuk ngalahirkeun ka bidan teu boga duit, capek jadi kades teh geuning. Gerasok nu hamilna ibu, anu nyieun salaki, nah biaya menta ka kades. Ibarat ka abdi gitu, bieu ge pan rabeng, ibu-ibu abdi ngiram. Terus naon urusan jeung urang hoyong dipoto, kusaha ngiramna, ku caroge foto jeung salaki. Geus sieun ka babawa urang teh. Tah matak nu ngaran pamimpin teh katempuhan buntut. Boro-boro mimpin sa desa, boro-boro mimpin sa RW, boro-boro mimpin sa negara, mimpin rumah tangga ge jujur pahese. Pak Presiden Prabowo bisa jadi berhasil mimpin Indonesia, tapi punten tepati bisa berhasil mimpin keluarga, terjadilah perceraian. Pak Deddy Mulyadi bisa jadi alus cek Jawa Barat, tapi can bisa mempertahankan rumah tangga, cerai terjadi. Nana Gerhana alus na ceramah, nepi ka ayeuna can boga pamajikan. Nah kunaon atuh Ustaz can boga pamajikan? Mengikuti aturan pusat. Presiden wae duda, gubernur duda, ya abdi bujang tong make lapuk awas. Tuh, cager, bager, bener, pinter, singer teh gede ka dae. Jujur, pamimpin nu hade teh adalah pamimpin anu jujur. Komo ayeuna pan desa teh boga program anyar. Ngaranna teh Koperasi Merah Putih. Pak Kades kamari kajal karupatnya. Pan pertemuan di ditu. Abdi ge aya di ditu Pak Kades, bagian sesapu. Dek ditanya sieun teu wawuh da. Pan jalak harupat mah deukeut jeung abdi da, abdi urang ditu. Kamari teh tadi rapatkeun ku KDM, Koperasi Merah Putih. Keun engke da bakal aya sosialisasi. Tong riweuh heula, Jadi hirup urang masuk we ikuti aturan pemerintah nu berlaku. Malah mandar pemerintah bakal maju lamun terjadi sifat kerjasama. Pan di luhur ge aya MUI, aya Kades, aya TNI, aya polisi. Gambaran negara urang teh ibaratna seperti urang upacara. Anu nyiapkeun bendera Bapak polisi. Oh bono, sangsak merah putih. Orwo, rok polisi teu kengeng ku lebe. Da lebe mangke bagian ngadoa. Da teu kabayang lamun polisi ngadoa. Ya Allah, didagor malaikat. Maksud goreng cicing dina fungsina masing-masing. Bapak polisi ngajaga keamanan negara. Matak polisi mah weweg-daweg gede sora. Angkat tangan, sieun penjahat. Coba lamun polisi kieu, angkat tangan. Komo newak penjahat, tewak. Alah. Tuh, cek ibu rek dicolok gitu. Matak polisi mah pelatihan militer, weweg-daweg gede sora. TNI sarua ngajaga keamanan negara, bisi aya musuh di luar. Matak Bapak TNI mah jujur siap ditugaskan di mana saja. Ke Palestina jug,
ka Papua oke. Ngan hareupeun imah mah jujur TNI gisieun ku pamajikan Pak. Ka Papua siap perang, ka Palestina siap perang. Coba di imah di perangan kuno hiji moal sakali-kali deui. Mata kekeh geuning eueuh nu jago nya euy. Hareupeun saha? Hareupeun eta tah makhluk terkuat. Bener. Matak TNI jeung polisi mah kerjasama dina ngajaga keamanan negara bisi aya musuh ti jero jeung ti luar. Ngan wayahna Bapak Kades bagian pamimpin upacara, pembina. Matak geuning cek Bapak polisi, lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun siap laksanakan. Kumaha cek Pak Kades, laksanakan. Anger nu ngadoa mah lebe, Pak. Nu ngadoa mah engke ditungtung lebe ustad kiai simpulkeun TNI butuh kiai, polisi butuh kiai, Pak Kades butuh kiai, punten geus jara dites tong sok mopohokeun kiai. Well. Bener Pak, anu ngadoa panungtungan nu upacara saha? Ustad ban. Berarti Kades butuh ustad, TNI butuh ustad, polisi butuh ustad. Matak punten mun geus jara di teh tong sok api-api poho ka ustad. Nah teu keprok. Jika nu teu ngawakilan kiai wae ibu mah. Aduh, ada urang ge apal anu rek nyalon teh kieu ning tad. Anak ka rumah aya naon cinta Kang? Bade nyalon cenah pidu anak. Ah cing teh moal wakang ngadoakeun sieun teu kaharti. Atuh cenah kumaha buruhan heula cing teu keur ngadoa anak kakara eudek. Arada gelonya. Tuh, matak hakikat hirup mah darajatna nagara urang aya di TNI aya di polisi, darajatna agama aya di kiai jeung para ulama. Matak dua tokoh terbesar eta punten ulah dilalawodehkeun tina kahirupan bangsa urang. Cager, bager, bener, pinter, singer, jujur, beunghar. Cetuskeun saanggeus aya eta teh terjadilah kemerdekaan bangsa urang tepatna tanggal 17 Agustus 1945. Baheula urang dijajah Belanda, baheula urang dijajah Jepang. Punten poe ayeuna urang keur dijajah. Kunaon? Ku bebengok HP toh. Karek-karek heuh bener euy. Bari nu kitu patut teh poek. Leungit eueuh kuota meuli deui, pejet HP meser deui, charger eueuh ngagaleuh deui, casan potong meser deui. Coba kana Quran Yasinan 5 menit heuai wae. Urang teu keur dijajah ayeuna teh Pak, lain dijajah ku bedil, lain dijajah ku meriem, lain dijajah ku naon-naon, tapi dijajah kadang-kadang mah ku pola pikir bangsa batur sangkan asup ka diri urang. Nepi ka ustad ge loba nu batal salatna teh. Naha eta keur salat masang HP di hareup nuju ruku. Geuleuh aing udah. Tarawih genep poe ge kuat status paragbag alhamdulillah parantos tarawih ke genep kali. Ka-7 ka-8 leungit statusna da eureun tarawihna. Ambura. Bari nu kieu patut teh sabenerna mah ngajajah kana diri urang Pak, manfaatkeun saha. Nah, ngan lamun memang geus goreng entong ibu mun geus boga rumah tangga boga nomor mantan pupus blokir picacapekeun eueuh mantan terindah eueuh lamun mantan ge beureun kawin jeung urang matak jadi mantan ge eueuh indahna. Bener? Ya ngabejaan ya ka ibu-ibu bisi baroga mantan dina HP pupus kajaba lamun diganti ngaran. Lamun mantan ibu Udin gentos ku Lilis. Tangkel lamun nelpon teh pan nu muncul Lilis, kumaha cek salaki mah Lilis nelpon padahal si Udin. Lamun bisa mah jiga abdi HP teh aman. Datang ke mana-mana ge mah HP nu tara aya nu nyarekan. Nah, heuda eueuh pamajikanana. Kade teh lalaki ge sarua yen urang teh dijajah poe ayeuna lain ku meriem, lain ku Jepang, lain ku Belanda, tapi urang keur dijajah ku teknologi sehingga jelema sok poho kana tingkat kemajuan teknologi, modernisasi, naha sok jadi kabanglasan dina hirup. Bibir jempe ngan kokod ngomongkeun ku WA.
Iya kita gerak sok. Urang keur ngareneng jeung si anu bau kelek euy. Bibir mah seserian pan jeung nu gigireun, damang alhamdulillah. Ieu mah pan bau naga ih bahamna. Jadi ayeuna mah dosa teh leuwih Pak, lain bibir wungkul, kokon. Tak ieu ge tah, moto kuring, tempo isu. Nah, Ustaz kitu teu dikepieh. Aing alieur. Paingan kolot baheula hirupna aman, jongjon, kalem, nu dilalajoanana ukur pamajikan. Da ayeuna mah punten Ustad ge di imah lalajo pamajikanna HP mah. Lalajo desiratna sari mah, sopilat coba mah, nu kamari kawin geuning Luna Maya mah. Wah, nepi ka tek-tek kahitut-hitut ta si Lesti geus ayana beritana. Asal lieur dipikir-pikir. Leheung lamun jadi duit. Keur dijajah urang teh Pak, matak lamun bisa mah urang Garut mah kembali we ka semula karena budaya urang masing-masing. Aduh. Poho panggung meureun teh. Cianjur, Caeupan deukeut jeung Garut, bae atuh da deukeut. Perbatasan. Nya urang teh anu teh keur dijajah ngan lain ku Jepang, lain ku Belanda, tapi dijajahna teh ku media sosial. Matak sing apik, sing rintih, penyebab perceraian 50% terjadi bebengok HP. Asli, bapak keur salat HP dicekelan ku pemajikan, husu teu boro-boro husu, inget yayang-yayangan di ditu. Bapak keur ngecas HP bapak dicokot ku pemajikan, keur ngecas ieu mah Pak, pan api-api ka setrum bapak teh. Ngarah HP beunang deui. Kunaon ari bapak? Damang. Matak hampura 50% penyebab terjadi perceraian cek KUA lain karena tingkat ekonomi, lain karena tingkat nu lain, ternyata karena media sosial. Matak BG urang nu di Pararoto cing tong caket teuing ah. Naha ngadeg-deg. Naha nini. Ya lamun budak Parawan mah moal ngadeg-deg. Ayo nini mah panya dipoto teu geuning. Bios nangkep. Ai cek urang dicarek sieun punung, ai dipek baekeun urang rugi. Ah, aing mah. Darah geuning diedit fotona teh nana gerhana jeung nini. Nini jadi Parawan, urang jadi kieu. Aduh, nono gerhana kitu. Cing gara-gara maneh sia nini, matak abdi mah setiap nini hayang dipoto dicekek heula tah. Media massa Pak, orang teh keur dijajah ku media massa. Matak nu diberita-beritakeun teh kadang-kadang bener, kadang-kadang salah. Matak narima berita teh tong gancik nampi gancang nampa, rampa heula rasa heula. Ulah ujug-ujug. Sok ku ibu pikir. Matak hakikatna pamingpin nu alus teh nu boga 7 jimat sok talar cager bener. Allah singer jujur tur ta beunghar eta cager bener pinter singer jujur tur ta beunghar. Geus boga jimat nu 7 Indonesia geus merdeka, jimat nu 7 terjadi tanggal 17 Agustus tahun 45 ayana proklamator Bapak Presiden Soekarno ngariung warga masyarakat cukup macam Bapak Presiden proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan akan dilaksanakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Lol orang Islam Allahu Akbar, lol orang Kristen puji Tuhan Yesus, lol orang Hindu Om Santi Santi Om, lol orang Sunda abdi Om Santi. Si eta mah ku kacau wae. Orang Cianjur deui wae. Cek orang Islam nalika nyambut proklamasi Allahu Akbar. Cek orang Kristen puji Tuhan Yesus. Cek orang Hindu Om Santi Santi Om. Lol orang Cianjur abdi Om Santi. Disangkana teh meureun si Om keur ngageroan. Padahal lain eta.
Kunaon aya Islam, kunaon aya Hindu, kunaon aya Buddha, kunaon aya Kristen. Indonesia moal mungkin merdeka ku orang Islam, Indonesia moal mungkin merdeka ku orang Kristen, Indonesia moal merdeka ku orang Hindu, tapi Indonesia merdeka kitabna kitab Suta Soma karangan Empu Tantular ternyata terdapat bineka tunggal ika, berbeda-beda silahkan tapi satu dalam tujuan NKRI harga mati. Matak mejeh geus merdeka sakieu tahun, mejeh lamun boga pemimpin 7 jimat Siliwangi aya dina dirina. Well. Tuh, kakarawe nyieun undang-undang dasar. Nya bo, nyieun deui Pancasila. Berjuang bangsa urang ge ibu. Urang Garut berjuang, urang Cianjur berjuang, palabahan mana berjuangna, Belanda datang, urang nyieun imah bari teu geuning. Urang teh nyieun imah, bendera tetap tapelkeun di luhur suhunan, gewat hanapna ku abig, bebenyokeun bebengok Belanda teh ku pare sagegeus, cau sasikat, kalapa samangar, belah dituna tiwu, Belanda datang neangan bendera, ternyata eueuh nu digubug ku Belanda, pare, cau, tiwu, kalapa, bendera salamet disumputkeun merdeka hayang tapi ngaku acan wani. Kahartos. Kunaon negara urang simbolna bet kalapa, lamun cau sasikat, lamun pare sagegeus, lamun kalapa mah samangar. Ari hijina sahulu. Nama kejeng apal kuring sahulu, apa namun ngaliwat geuning kalapa dede tinggal ngenyot dede. Sok aya tukang dagang kalapa dede sahuluna 5.000 tinggal ngenyot dede. Cing teu naon nu dikenyot kalapa. Kunaon kalapa bet sahulu, Indonesia merdeka, Indonesia hebat, Indonesia maju, lamun pamimpin jeung rakyatna geus sahulu. Saide, satipe, sasirah, sapamikiran, sapamadegan. Well, Jawa Barat moal bisa maju Pak, lamun KDM-na pada mengkritik, lamun KDM-na pada ngomentar, lamun KDM-na pada ngahalangan, moal maju-maju hirup. Matak enggeus geura caricingna tugasna, keun KDM keur ngajalankeun kitu. Ku rakyatna atuh urang miara budak urang anu cicingeun teh. Ya Bu. Ustad nana ceramahna kieu teu dikopeah, keun Pak keun, da Islam keneh abdi demi Allah. Atuh Bapak MUI, Bapak Ustad, Bapak Kiai nu aya di dieu, diudang digamis di sorban, teraskeun entong nurutan kuring bisi teu kamentalan. Maknya ya Ustad dipapageun ku amulan. Buat dianggap jelema gering aing teh. Tapi alhamdulillah jadi lancar jalan. Ngan bieu teh rada gegebegan di tukang aya nu eok-eokan. Mata bieu teh nanya ka supirna cing teh Kang, kantos nyanak nu maot? Oh sering. Rada muring ka kurang teh. Tapi teh pan ditanya bade kana mobil naon? Wah geus teh nu aya lah ambulan we jadi. Teu sieun, momo ka jeung sieun da lebih ke di tukang, memeh urang dikerewek ge lebih heula meureun. Matak na teh lebih dipengker abdi dipayun da sieun dicekek pan. Tuh. Keun bae berbeda oge teu naon da Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi dalam satu tujuan deuk TNI, deuk polisi, deuk kades, deuk camat, deuk gubernur keukeuh Pak urang memboga undang-undang dasar maka hirup manusia di Indonesia wajib silih ajenan. Dina agama aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, aya Negara Islam Indonesia, aya taon deui Jamaah Tabligh nu 3 poe 3 peuting sok cicing di masjid geuning. Keun. Ulah tetangga dicadar diomongkeun. Nenan dicadar ulah kitu. Anguran dukung nyai maneh mah bisa dicadar alhamdulillah peperiheun emah henteu kitu atuh bahasa umat Islam mah kaitu ngeunah ka dieu ngeunah. Ieu mah jelema preman anyar tobat kade euy koropak bisi leungit kitu. Cing atuh nuding teh ulah tuluy-tuluyan teuing. Kahartos. Urang teh saha Pak? Urang teh teu boga hak pikeun monis ka gorengan batur da tungtung hirup teu apal. Boa-boa bapak ahli wiridan maot mah keur ngomongkeun batur. Boa-boa kuring tukang ceramah maot mah boa nolol tina janela rana teu nyaho Pak. Bapak polisi boa maot mah boa keur perang, boa keur naon teu nyaho. Ya Bu. Matak nupang hade-hadena jelema mah husnul khotimah alus ditungtung. Setiap jelema bener pernah salah, jelema salah ge pernah bener.
belangna awak leuwih hade katimbang belangna eusi hate. Sabab belang hate mah teu ka tempo, teu ka tenyo, tapi belang awak mah kaciri ku sararea asli. Tuh belang awak teh hapur. Jadi belang awak teh hapur. Aing mah tah nu paling paur mah lain belang awak, ieu tah lamun hate geus belang, baju belang makeun bae alus we. Ngan lamun belang hate pijalakaeun, belang hate mah hareupeun ungek-ungekan tukang ngocobrot. Lieur heuh Bu. Jadi beungeut teh midua teh. Ibarat jelema nu keur nyandung kitu teh. Ka ditu nyaah, ka dieu nyaah. Si eta mah diameng we bab nyaah teh. Anteu demi Allah lain ngomongkeun batur abdi mah. Teuing saha nu kitu teh. Teuing tukang kamera meureun. Cager, bager, bener, pinter, singer, jujur, beunghar. Maka bangsa urang perlu silih ajenan dina agama ge sarua rek aya NU, Persis, Muhammadiyah, hayu babarengan urang kerjasama dina bidang agama sanajan berbeda-beda dina sagala rupa tingkatan tapi keukeuh kabehanana ge manu sama ibadah karena Allah Ta'ala. Abdi kikieuan heuh da ieu ge filosofi hirup Pak. Kunaon abdi teu dikopeah, kunaon abdi teu diudeng, kunaon abdi teu digamis, kieu ye alesanana. Abdi teh ngadeuketan jelema nu baong, abdi teh ngadeuketan jelema bedegong, ngadeuketan jalma kitu mah punten pakaian ge kudu sarupa we jeung manehna. Kahartos rupieuna. Tah lamun golongan kiai, golongan santri, deuketan teh ku bapak kudu dikopeah, da ku abdi mah teu maen Pak ngadon geuleuheun. Ari abdi mah ngadeuketan teh kitu we, barudak-barudak nu dianting, barudak-barudak nu kongkorong geuning geulangna teh geulang bahar nu galalede teh geuning, anu geus poho ka indung, poho ka bapak, deuketan sing teh butuh rokok kitu we abdi mah. Anu hareupeun panggung geuning ngeplay kitu tah joget. Bari nginum AO arak whisky Donald brandy heroin morfin geuning. Aya abdi pan kudunya, heuh tah geuning eta abdi apal. Lain pernah nginum abdi mah tiap balik ceramah sok manggih botol dibawa ka imah diapalkeun. Oh cing teh PSOP mah masagi diangseu teh bau cigih kuda. Oh cing teh AO mah kieu bentukna. Oh ieu mah cing teh sayang orang tua ning botak. Ngan abdi dititah ku guru maneh ulah ngahina ka jelema sanajan tukang bobok tukang tarok. Tungtung hirupna teu apal atuh kudu kumaha cing teh bah pikanyaah. Kaleng abdi mah cing teh euy wayahna maneh tong lalajo dangdut. Naha cenah mah jeung ulah. Cing teh bisi dijeko ku hancip. Maklum nu kitu kadeukeun anjir cenah 1000 hancip ku aing diteleuh kitu. Cing teh sia mah aing ngomong teh ka mana karep. Cing teh lain bab nu kitu ieu mah ulah we ulah. Nah mah jeung ulah bisi nyieun kaributan ke ditewak polisi alah anjir polisi dodet kitu. Punten Bapak polisi lain ceuk abdi ceuk itu aduh mah keur ngadongengkeun. Cing teh arek ngarokok cenah ieu mah Ustad Nana nitah tobat. Cing tetep pisan-pisan eta mah urusan maneh rek tobat pek henteu kajeun. Wah iya cenah bener euy Ustad Hade kitu. Cing teh pelebah mana hadena teu fanatik cenah euy ka urang mabok teu dicarekan ngadon dibere rokok. Padahal hate mah hayang nonyok urang oge Pak. Ngan keur ngolo pan. Cing teh urang ka masjid yeuh eta cing teh panon geus beureum hayu cenah lah deuk salat da urang mah cenah anti salat. Cing teh geus ka masjid mah deuk salat heug teu kajeun. Cicing we di buruan abdi teh, buruan masjid. Goler da tunuh. Jam 10 HP-na disada. Ai merek Nokia. Ai pan HP baheula mah kitu lamun disada teh duk. Nah daringna tangan hiji. Nah da teh jam 10 ragaman ka nemik adan lohor sia teh aduh omongeunana. Dak teh adan jam 10 lohor Allahu Akbar Allahu Akbar. Ai abdi ngagebeg nyebut babal sing teh adan wayah kieu. Tah babal asup kana mik. Polsek datang, TNI datang, Kades datang, Camat datang, MUI datang, rakyat datang. Saha cenah bieu nu adan make babelan, penistaan agama. Eta mah ceuk hate babengok sia ngusurkeun aing. Sing areupan tuh aya Kapolsek, sing areupan aya MUI, sing areupan aya Kades, bahasana kuat merenah atuh. Nu ka dieu kabeh ti Polsek nepi ka TNI, nepi ka MUI, nepi ka Kades, nepi ka rakyat garelo kabeh. Wah Pak, beuki sieun eta urang. Ayo mana sih teh kontrol ngomong teh nyebut gelo teh ka saha? Ka Kapolsek kitu. Ayo mana nyebut gelo ka saha? Ka MUI. Ayo mana nyebut gelo ka saha? Ka Lebe. Ayo mana nyebut gelo ka saha? Ka Kades. Nah mah kejeung gelo. Ari urang adan make bebal ka masjid, ari DKM adan alus, areueuh nu ka masjid. Dipikir-pikir, heuh Pak.
Da eta mah asa katulungan hate atau tadi mah keheul kasih eta teh. Cing teh untung mana bisa ngomong gitu, tenang cenah aku pembelamu. Tati harita abdi teh hayang mamawa deui teh si eta mah paur riweuh wae. Cing teh eureunnan atuh mabok teh ai maneh megejeng nginum nu kitu da mata lieur. Dek ke geus bijil hidayah. Cing teh ti mana hidayah bijilna ti gua hiro. Si eta ngalonyeng mah hirupna teh. Tapi cenah euy talung orang. Cing teh naon deui maneh mah kejeng talung urang. Talung orang cenah orang mabok ge puguh nu diinum. Aya AO, arak, whisky, Donald, brandy, heroin, morfin, ganja, nafja. Puguh urang mah mabok ge sidik nginum. Coba pejabat di luhur teu ngarinum tapi mabok. Ai maneh cing teh geus ka mana deui ngomong teh kejeng pejabat mabok bari teu nginum. Teu nginum ngan mabok kakawasaan jeung dulur teu akur-akur jeung tatangga parasea rakyat dijual meulikeun garelo aji jeung kitu. Kuat soak eta mah abdi Pak. Tapi dipikir deui asa heueuh deui Pak. Si eta mah mabok yang nu diinum tapi nu di luhur mah Pak marabok tapi teu nginum. Ternyata mabok kakawasaan. Aduh eta keprok nu asa-asa ngan saurang deui. Tahap Pak Ustad, Pak Kiai, Pak Jengan, keun bagian nu kitu mah abdi bagian nu ngadeuketanana berarti kudu make baju teh baju nu sarupa jeung dirina. Dalam abdi di udang jeung di gamis mah cantang tu mampu, cantang tu bisa. Ari kieu mah kan gayana, alhamdulillah we. Ya Pak. Tatu Ibu anu di kopiah, nu di udang, nu di sorban, sok deketan teh anu kumaha, anu bisa narima, matak cek agama ge tepikeun berdasarkan pola pikirna. Ulah nepikeun perkara anu teu berdasar pola pikir. Ibu teh resep baneng, diasongan daging sampe. Daging sampe, daging muning. Edeuk sanajan daging muning alus edeuk dituang. Moal da resepna kana baneng. Takeun urusan baneng mah kumaha abdi da abdi tukang baneng. Tah lamun anu di udeng, anu di kopiah eta mah tukang daging. Jug paraban baturku daging da memang urang tukang dagingna. Ngan lamun nu butuh baneng ka abdi. Da abdi mah mata kieu ge banar baneng. Awas ieu bahasa filosofi, awas mun isuk ngomongkeun oh nanageurana teh banar baneng. Lain eta maksudna. Galau atuh da. Kartos Bu. Sok bubar ti dieu teh wayahna kudu ditalar, cager, bager, bener, pinter, singer, jujur, beunghar. Cager, bager, bener, etah singer, jujur, turta, beunghar, etah cager. Bener, singer, jujur. Taya pengajian alus. Palebah mana alusna abdi gedek ngeusan ibu-ibu nepi ka apal kitu di dieu mah. Aya dieu mah bae poho deui lah. Ngan pokona uih ti dieu teh bakal ngarapalkeun bari leumpang teh. Bieu teh meunang naon euy? Cager bog kitu lah. Kan bae jadi pamimpin teh nu kudu cager, bager, bener, pinter, singer, jujur, beunghar. Indonesia merdeka lain karena umat Islam, Indonesia merdeka lain karena Kristen, Indonesia merdeka lain karena Hindu, tapi Indonesia merdeka karena Bhinneka Tunggal Ika. Agama bakal maju lamun geus bisa silih ajenan, agama bakal mundur lamun jelema geus teu bisa silih ajenan. Sim kuring ngawilujengkeun ka desa Sekarwangi, Karangwangi, ka desa Karangwangi Kabupaten Cianjur. Ngawilujengkeun milangkala anu ka 40 hiji. Mugia sejahtera, mugia Bapak Kades panjang yuswa, rahayatna arageung milik, salamet lahir batin dunia miwah akhirat. Satu kali merdeka tetap merdeka. Sapuraning rahayu gapuraning indria labana kasalamatan lawang nakabagjaan kembang senetik sebaran sari tutup lawang si gotaka billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.